Kamana si kado tak salila-lila ting di tetah ngadawagan ku aing ti isuk mula. Ayeuna geus rek jam 3 kamana atuh si kehete nya asal rada mawang si kehete teh. Bawa aing ditempo lah ku aing mah. Tempo ku aing asa kabina-bina teuing ti isuk mula. Astagfirullahaladzim. Bener ini coba cilaka si kehete rag-rag bawa. Astagfirullahaladzim. Aduh, nya cilaka ieu mah. Pirah kudu sare kieu. Dut. Astagfirullahaladzim, maneh. Nah, atuh ka Gunung Sare. Dari mana di tah ngadogan ti isuk mukluk nepi ka burit kiwari eueuh pika melangeun maneh teh. Sugan cilaka aing mah. Ayo di mah. Lain, urang tarek naik jampena poho bismi ka alhumah ya bismi ka amut. Hees aing. Aing rada got ti isuk sugan aya dawegan. Hayo lah balik. Tetep waras. Aduh, dadang hantu guys euy. Ngali, aing geus sukses geus kebeli motor. Tanda jangkukeun maka beli jam teu ikhtiar mah motor kieu mah. Dayang ukun bukan motor kieu mah bogaeun batur mah. Kerupat ah. Oh, boy. Suara lagi euy. Si kadut itu. Kemana Pak? Dan bawa motor halus. Iraha mimiti sedeng namanya teh euy. Motor halus. Mana motorna? Maka beli kudu dinya mah. Iya. Nah, saya teu ngarti aing ngobrol jeung maneh mah. Kemana tadinya? Biasa jalan-jalan. Yuk saja ngah, orang jalan-jalan. Ayo di mah. Siwa. Udah stres mah suyung sayang. Putus ini jeung awewe teh. Aing teh kumanya ba teh kemari hasil teh euy. Wah, di mana-mana ge aya nama. Usahakan anu keur ripuh aya mah. Bener di mana-mana kemari nyahareupan puasa. Pertanian, rek kana naon heuh, sadaya gede. Aing euy, balik ya. Barat aing. Kumaha cager? Cager euy. Cager alhamdulillah lah. Aing ngahitukan kesehatan pisan ha. Satu jelema teh. Oh ya, susah teh euy. Ayo di mana? Mana tuh? Mana suku? Gitu. Satu ya? Lah tetangga milu ulin gitu tah, milu keur curhat kahirupan gitu nih. Kang baju Kang, nanti Kang. Ayo. Yo. Kieu warna nena mah di urusan duit mah. Da bangga di mana ge. Kecuali urang meloba kadaek. Udah ngepek. Rek mah. Satu. Suku atuh. Lain mah resolusi atuh kitu mah. Sugan jadi jelema bener beuki kolot teh. Ngarokah ka beuki edan. Kemana? Ayo balik geus moal bener jelema kitu mah. Kesopan ka kolot teh. Kasopan. Aing meresolusi ampe manehanana sarenang hirup di Panyara teu daraekeun.